Tah, geus kieu mah dagoan we hasilna kuy laing dikul. Dangke oge, mah burung aya buktina. Kan kade we pepeujeut ti aki mah. Ulah nepi ka poho lain nyuguna. Tiap malam Salasa jeung malam Jumaah. Tah kitu nya dikul. Ceuk Aki Samid tengah ngingetan ka Mang Digul. Nya, tangtuna mah atuh ki, moal poho kuring ge. Najan nepi ka mana wae oge. Teh mah Mang Digul bari nyurupkeut heula cai kopi nu geus aya di hareupeun manehna. Nya, halus ari kitu mah. Ilaing kudu silih ingetan jeung pamajikan. Ulah nepikeun ka poho lamun bisa mah. Salamet saarea lain naon. Ceuk Aki Samid bari nguyup heula cai kopi manehna oge. Nya ki, teh mah Mang Digul. Kitu we Digul, kesalahanan mah nya. Ayeuna kirek balik heula ieu teh. Taba boga urusan ieu mah, dewek mah. Nyai, ayeuna kirek balik heula nya. Ceuk Aki Samid nyarita ka Bikemi anu keur emok sagigireun Mang Digul. Padahal mah engke we atuh Aki. Tuang heula sah kedap mah. Teh mah Bikemi. Wah, kon we gampang dahar mah. Engke deui Nyai. Teh mah Aki Samid bari mencrong ka Bikemi. Nya engke sakedap atuh Aki, antosan. Ceuk Bikemi tuluy manehna cengkat heula ngan diukna. Geus kitu ngaleos ka ngon. Teu geus balik deui bari moal duit kencring. Dek diuk deui sagigireun Mang Digul bari pok nyarita ka Aki Samid. Kituna teh bari ngasongkeun duit. Aki, ieu mah atuh lumayan we heula nya. Etang-etang kanggo meser bako. Engke mah pamitos lancar sadayana. Tangtuna oge diparenan deui langkung ti sakieu. Doakeun sing lancar ku Aki. Ceuk Bikemi bari ngasongkeun duit logaman ka Aki Samid. Tang tuh Aki ku Aki oge didoakeun Nyai. Adamakeun wae atuh. Maka jeung kudu ngeupelan sagala. Kapanan keur kaperluan di dieu. Teh mah Aki Samid barjeng nampanan duit anu diasongkeun ku Bikemi. Wios Aki. Keun we da ari kanggo kaperyogian di dieu mah tos dipisahkeun. Teh mah Bikemi. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Nuhun Nyai. Digul. Kirek balik heula yeuh ayeuna mah. Ceuk Aki Samid bari cengkat tina diukna. Nya tuh ki, ari moal engke mah mulangna. Teh mah Mang Digul bari manehna oge cengkat tina diukna. Geus kitu Aki Samid ngaleos ninggalkeun anu duaan. Rek tuluy balik deui ka imahna. Kocapkeun ayeuna Mang Digul jeung Bikemi. Samulangna Aki Samid teh dinya. Anu duaan dariuk deui dina palupu. Teu lila kadenge surang Mang Digul anu nyarita ka Bikemi. Tah, kitu cenah bieu ge kami ceuk Aki Samid teh. Urang ulah nepi ka pohon ajan sakali oge. Ceuk Mang Digul ngingetan ka pamajikanana. Nya atuh bapana, komo kami malawi merhatikeun sabab bisi aya naon. Teh mah Bikemi. Alus lamun kitu mah. Tanah hari ayeuna duit ti laing masih aya keneh kami. Keur meuli susuguna deui kapanan. Sababna masih aya keneh poe nu kudu disingarepan ku urang. Tanya Mang Digul. Aya bapana duit mah. Dikekempil ku kami oge. Geus menang misah-misahkeun duit anu ti si Juah mah. Sangkan mahi keur sababaraha poe deui ka hareup papanan. Teh mah Bikemi. Ya syukur atuh. Ari aya keneh mah keur meuli susunguna.
sabab can menang hasil kapanan urang oge kami. Jadi wayahna kudu ngamodal heula. Ti heula we meunang ayeuna mah kesalahan mah. Ceuk Mang Digul. Nya dah nanaon oge kudu ngaluarkeun heula modal sorangan bapana. Keun we dari eta mah geus ilaharna kitu. Teh mah di kami bari cengkat tina diukna. Karek ando nyai teu sanggu dina hau anu keur diseupankeun ku manehna. Ari Mang Digul mah nuluykeun deui hanca pagaweanana. Maseukan oran pacul anu dipasangkeun ku manehna. Kaayaan harita di lembur Cigintung wanci geus maju kabeurang. Langit bengras taya aling-aling. Eueuh seutik oge mega anu ngahalangan. Panaon poe anu moncorong ti tebeh wetan. Panasna meuni karasa kana awak. Cahyana nyaangan ka sakabeh panca tengah. Manuk leutik recet di sarada. Sing ara celok jeung silih udag dina dahan-dahan kai jeung pada baturna. Aya oge anu keur sing kalayang deungeungan dahareun keur nyumponan kabutuhan maranehna. Pasawahan anu aya di eta pilemburan anu parena keur mojeuna sumedeng beukah. Ti jauhna katenyo meuni sing borelak katojo ku panon poe. Lir emas sinangling nu keur mancerkeun cahyana. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Dauna pati garupay jeung arulang. Nambah waasna kaayaan dina mangsa harita. Kocapkeun 3 poe ti harita baraya. Mang Digul jeung Bikemi kawas biasa. Kira wanci seueuh budak. Maranehna duaan geus tatahar deui nyiapkeun sagala susuguh di jero goah imahna. Harita teh poe Senen malam Salasa. Anu kadua keur Mang Digul jeung Bikemi mah artina geus 3 kali nyuguhna ka Silman Beurit teh. Geus nincak saminggu hitunganana. Ari Martala anu jadi anakna kawas biasa manehna mah. Eueuh di imah keur monok di imah baturna. Nu aya di imah ngan campur Mang Digul we jeung Bikemi. Sanggeus anu duaan rengse nyiapkeun sakabeh susuguhna di goah. Mang Digul jeung Bikemi marana tuluy arasup kanggona. Beri dariuk dina sisidipan. Nungguan naon rupa anu bakal kajadian dina peuting harita. Kaayaan di saluareun imah mending geus diisieun. Keur mah ayana. Imahna Mang Digul teh di tengah sawah anu jauh ti nu liana. Kari-kari ngan doaan anu aya di jero eta imah teh. Jadi jemplingna dina peuting harita asa karasa pisan kuno doaan mah. Muka dengengan saukur sing saleorna. Sora angin anu aya dina saluhureun tatangkalan. Ditempas ku sora bancet anu sakapeung sok rajeun di sada. Bapana, meuni asa ti isieun teuing peuting ayeuna mah nya. Ceuk Bikemi nyarita kanu jadi salakina. Bepeuskeun kana simpena peuting. Wah, nya sarua we kami. Peuting sasarina oge. Ieu kapanan? Eta mah larasaan ilaing hungkul we meureunan. Teh malah Mang Digul bari ngenyot ududna. Ari panonna mencrong kana langit ngon anu geus barolong bilikna. Tapi dah kurarasaan mak sateu kawas peuting sasarina bapana. Peuting ayeuna mah meuni asa camewek pisan. Ceuk Bikemi. Wah, naon bedana to? Ceuk Mang Digul. Lain bapana. Peuting ayeuna teh lamun teu salah mah hartina geus saminggu meureunannya urang nyuguh ka manehna teh
Sugan atuh babakti urang saya ieu teh sing aya buruhna. Ceuk Bikemi. Nya sugane atuh kami. Sababna lamun can menang wae buruhna mah. Rek ti mana deui atuh urang neangan keur dimodaleunana. Tiraku kudu ayo-ayohan ngenyeman wae mah ka batur. Bajeng eueuh hasilna. Atuh cilaka 12 meunaan kami. Temal mangkari mang digul. Nya lamun penting ayeuna wae hasilna mah. Kajeun geus we urang eureun bapana. Sabab da kudu ka mana deui kami keur neangan modalna oge atuh. Bari jeung teu beunang ku duit saeutik kapanan. Ceuk Bikemi. Urang pangsiun we kami. Lamun eueuh wae hasilna mah. Anu urang Bandungan heula we penting ayeuna mah. Temal mang digul. Kaayaan harita di lemur Cigintung beuki dieu beuki maju ka peuting. Hawa tiis geus mimiti nyimutan ka sabudeureunana. Sakapeung sok rajeun kadenge sorasit uncuing anu ngelak dina saluhureun tangkal campole anu aya di satukangeun imahna Mang Digul. Sabab ku Mang Digul mah imah teh sakurelingna diparalakan tatangkalan anu jarangkung. Eta panas teuing we cenah lamun beurang. Diparalakanana teh ku sabangsaning tangkal kadu, campole, jambu batu, kersen, jambu air, malah tangkal kalapa oge aya. Dipelakan di sagigireun buruan imah. Nah, maksud nama merada ieuh we cenah lamun usum katiga. Harita kira wanci tengah peuting. Kaayaan di saluareun imahna Mang Digul. Tadina tiiseun teh ayeuna mah jadi rame. Sora-sora sasatoan anu aya di satukangeun imahna Mang Digul. Sora hayam anu aya dina sajeroan kandang sing garapak. Sora buk pating cakuk dina salureun tangkal. Ditempas ku sora anjing anu babaung di kajauhan. Jeung sing gelebugna sora angin anu datang ka eta tempat. Apana? Sikana wae rek mimiti datang deui meureun ciruman beuri teh. Eta sora angin meni ngagelebug kitu di luar. Ceuk Bikemi setengah ngareos ka salakina. Kami geus datang deui sikana mah. Urang Bandungan we lah kurang. Kumaha jadina cenah? Temal Mang Digul. Tacap Mang Digul nyarita serpa kitu. Riem imah karasana ingeung kududuan. Tandaning segu kedaton geus aya di dinya. Jeung geus asup ka goa. Ucapkeun ayeuna kaayaan anu aya di jero goa. Harita segu kedaton geus aya deui di goa. Manehna kawas biasa keur ninggaleupan susubuh anu dibaktikeun ku Mang Digul jeung Bikemi. Bari nu kangen kituna teh awakna kana lawang goa. Sigana wae lamun parang aya jalma nu ngenyol ka manehna. Mah teu buru ngempolan maneh kawasna mah. Sabab cirimna segu kedaton teh sajabana ti jangkung gede. Dikasieun deui awak jeung rupana oge. Sanggeus aya di hareupeun susubuh. Terus sakabeh kadaharan anu aya di dinya dihuapkeun ku manehna. Hiji ge nu nyesa atuh. Nu nyesa dengan kariwadahna we hungkul. Sanggeus kabeh kadaharan anu aya di dinya beak. Les segu kedaton ngiles. Riem imah karasana ingeung deui. Mang Digul jeung Bikemi anu harita keur araya di nglona. Awas biasa maranehna tuluy nyamperkeun ka goa. Sanggeus area di jero. Katenyo ku maranehna duaan yen susubuh anu dibaktikeun ka siluman beuri teh geus eueuh deui di dinya. Geus eueuh deui geuningan kami. Hatina
geus ditarima menan bakti urang teh, ceuk Mang Digul. Nya bapana ari ditarima nama kan geuningan henteu merena naon keur ka urangna. Emah di kemi cacap di kemi nyarita sarupa kitu. Geblou bisa jaroun lawan maranehna kadenge kuno duaan aya sora anu ngageblou ningang ka handap siga nu dibebeutkeun di luhur. Atuh Mang Digul jeung di kemi mending ngararenyag. Kemi sora naon nu dieu teh nya anu ngageblou di jero ngon urang, ceuk Mang Digul nanya ka bi kemi. Nya nyaho teuing atuh bapana. Hayu ulang tempo aya nama kuduaan. Sabab kami masieun ari kudu sorangan mah ka dituna. Emah di kemi geus kitu anu duaan tuluy laleumpang nyampeurkeun ka jero ngon. Barang deregan ngona ku Mang Digul disingkapkeun. Breh kuno duaan katenyo yen dina saluhureun kasur teh tempat sare maranehna aya buntelan bodas anu keur aya dina luhureun kasur. Kemi geuningan aya buntelan bodas tuh dina luhureun kasur urang. Buntelan naon nya? Ceuk Mang Digul bari nyampeurkeun kana buntelan anu aya dina saluhureun kasur. Sanggeus deukeut gek anu duaan nariuk dina kasur bari mencrong kana buntelan anu aya di hareupeun maranehna. Bapana sok buka eta buntelan teh atuh. Naon eusina tingali? Ceuk di kemi bari cengkat ngajauhan ti dinya manehna mah. Sabab sieun cenah isi di jerona teh sato galak. Kemi keun urang buka ku bapak. Ngan panyokotkeun heula tah bedog anu nyelap dina bilik. Sabab lain kudu naon bisi oray anu aya di jero teh. Jadi gampang kali nyambet wae lamun oray teh mah. Ceuk Mang Digul bae nunjuk kana bedog anu nyelap dina bilik. Geus kitu ubi kemi dipanganyokotkeun heula eta bedog teh. Tuluy dibikeun eta bedog ka Mang Digul. Gap ku Mang Digul ditampanan. Bari muka buntelan bodas anu aya di saluhureun kasur teh. Mukana teh lalaunan sabab bisi sato galak cenah di jerona. Barang buntelan dibukakeun ku Mang Digul. Panon Mang Digul meuni olohok mata simeuteun ari piwir calangap ari tuluy mencong kana eusi anu aya dina jero buntelan teh. Naon eusina bapana? Meuni calahok kitu. Nah oray atawa langir? Ceuk di kemi anu rada jauh ti dinya. Lain kemi, lain oray atawa langir ieu mah. Tapi tejo geura ka dieu kue lain. Bisi kami salah tetenyoan ya. Ceuk Mang Digul. Emu bapana sieun kami mah. Ka dieu geura kami. Ceuk Mang Digul. Atuh di kemi sieun-sieun oge teu burung manehna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut breh ku bi kemi katenyo yen dina sajeroeun lamak bodas teh aya kotak kai. Dina jerona eta kotak kai aya perhiasan jeung duit anu lumayan loba. Atuh bi kemi meuni calangap nanyo kitu mah. Bapana geuningan ieu mah duit jeung perhiasan. Mun sakieu lobana? Ceuk di kemi bari jeung ngarawu kana duit jeung perhiasan anu aya dina jero kotak kai teh. Nya weh teu salah deui. Ieu mah duit jeung perhiasan. Hartina ieu meureun buruna urang saela ieu ngabdi ka siluman beuri teh bapana. Urang teh laksana ayeuna mah. Ceuk di kemi bangun atoh pisan barang nanyo duit jeung perhiasan anu aya di hareupeun manehna. Kami ieu meureun buruna teh. Nya syukur atuh ari geus kieu mah.
artina manehna teh teu ngabohongan ka urang, ceuk Mang Digul. Nya bapana, ayeuna mah bagja kami teh bapana. Laksana kami hayang moga perhiasan anu aralus jeung duit anu loba teh. Hahay dadah, awas ya. Rek dipapanas ku kami mah bapana. Jalma-jalma anu salela jeung geus ngahina ka urang teh. Ceuk Bikemi. Nya kami eta mah kumaha laing wae. Ngan kade ta duit teh ulah rek dimonya-monya teuing kabeh. Sasakeun sabare mah keur nyoguan dikasih rumahan beurit kapanan. Nya tuh bapana. Da kami ge leuwih ngarti. Ngan isuk mah ku kami rek dibayarkeun heula we nya sawareh mah kasih jual. Jeung rek dileuwihan ku kami mah. Sabab manehna nu geus saat nulungan ka urang. Jeung rek dibelikeun anu sawarehna deui mah kana paparabotan ku kami teh bapana. Kami mah hayang meuni naon hayang kitu tah meuli kursi ti baheula teh. Era tuh ngampar wae mah ku batur. Kali-kali kami ge hayang siga batur bapana. Kami ngan sasakeun kami duitna keur mawi ka Aki Samin isuk mah. Bajeng rek bejakeun ya. Yen usaha urang teh geus hasil ayeuna mah. Teh mah Mang Digul. Nya tang tuh ku kami oge dibere bapana keur ka Aki Samid mah. Ceuk Bikemi. Geus kitu mah anu duaan tuluy sarare deui di ngaon. Sabab wanci teh geus rek asup ka jandari leutik. Kotak kai anu di jerona aya duit jeung perhiasan. Ku Bikemi teh sidik nanti keukupan. Abam sieun aya anu nyokot cenah. Rayaan harita disaluareun imah geus kawas biara-biari deui. Malah mah beuki leuwih ti iseun ti batan tadi. Kadenge ngan saukur sing heliwirna sora angin anu aya disaluareun imah. Kocapkeun isukna kira wanci haneut moyan Mang Digul geus kaluar deui ti imahna. Rek ngandon nepungan ka Aki Samid dipirig ku heliwirna angin. Di kendangan kurcetna sareng manuk jeung sorotna panon poe nu geus mimiti nyaangan panca tengah. Teka catur lilana di jalan. Mang Digul harita manehna geus nepi ka buruan hareup imahna Aki Samid. Malah mah kaparengan Aki Samid teh keur aya. Moyan bari diuk dina sisi palupuh tepas imahna. Koloyong Mang Digul nyampurkeun ka Aki Samid. Sanggeus deukeut gek manehna diuk dina sisi palupuh gigireun Aki Samid. Teu lila kadenge Mang Digul anu nyarita ka Aki Samid. Karah moyannya ki. Tanya Mang Digul ngareret ka Aki Samid anu metongong bari nukangan ka manehna. Aya ilaing ini Digul. Nya ya, karah moekeun heula tongong dewek mah. Eta teh istaing. Geus ti mana ilaing? Dangan jawai ka dieu. Temal Aki Samid bari malikeun awakna nying hareup ka Mang Digul. Entong geus ti mana-mana ki kuring mah. Ngahaja wae ka dieu ya. Ceuk Mang Digul. Kutan teh ngahaja ilaing teh ka dieu nya. Nah ya naon kitu Digul? Tanya Aki Samid. Kieu pangna kuring ka dieu teh ki. Rek ngabejaan ka Aki. Dana usaha kuring salaieu teh jeung jadi pamajikan di imah. Geus hasil ki. Tembal Mang Digul. Kutan teh kitu cenah Digul. Nya syukur we hari geus hasil mah. Artina teu gaplah mun usaha lain teh. Ceuk Aki Samid. Nya ki kuring teh nganunkeun pisan ya ka Aki anu salaya geus ngabantu ka kuring ki. Lamun awak kitu mah teh kumaha mun nasib kuring jeung anu jadi keluarga di imah teh. Tah ieu mah lumayan bae tuh ki.
datang kuring melang tarimakeun we ka Aki. Saela ieu anu mesti tulunganku Aki kapanan. Lumayan keur meuli bako-bako wae heula mah. Atuh sugan ke kahareupna. Kuring bisa leuwih ti sakieu merena ka Aki. Ceuk Mang Digul bari mikeun duit logaman ka Aki Samid anu geus diwadahan kana kanyut kunang. Lumayan berat. Ciciren loba ta duit teh. Ha, nya nuhun Digul. Mani loba-loba teh atuh mere duit teh. Nah hari keur silaing geus aya. Teh mah Aki Samid bari nampanan duit anu diasongkeun ku Mang Digul. Aya keur kuring make. Matak bisa mere ka Aki oge. Teh mah Mang Digul. Nya syukur atuh ari kitu mah. Sing leuwih loba deui. Ilaing diberena ku siluman beuri teh Digul. Ngan kade ulah nepi ka pohon nyuguhna ilaingnya. Eta weh pepejeuh ti dewek mah. Ceuk Aki Samid bari katenyor da marah mai beungeutna. Sabab narima duit ti Mang Digul anu lumayan lain saeutik. Nya tang tu atuh ge. Moal poho kuring ge aya kana masalah nyuguh mah. Ceuk Mang Digul. Geus kitu mah anu duaan. Tuluy ngawarangkong ngaler ngidul, teu puguh hulu teu puguh buntut. Anu rame we jeung padu genah. Cag urang tuna heula kayaanana Mang Digul baraya. Anu keur ngawangkong di imahna Ki Samid. Ayeuna urang nyaritakeun heula di kemi. Harita sanggeus Mang Digul anu jadi salaki manehna ngaleos ti imah. Bikemi oge tuluy kaluar ti imahna. Lempang muru ka imah Bijuah. Nu jadi sobatna teh adon rek mayar hutang cenah. Teka catur lilana di jalan. Bikemi geus nepi deui ka imahna Bijuah. Malah makaparengan Bijuah teh keur aya di imahna. Sabab datara ka mamana ari manehna mah. Disaprak ditinggalkeun maot 3 taun ka tukang kudu jadi salaki. Nah sanggeus Bikemi ditita asup ka jero ku Bijuah. Gek Bikemi diuk tina palupuh geus menang amparan ku samak. Teu lila kadenge Bijuah anu nyarita ka Bikemi. Rek mana ilaing teh Kemi? Mending geus geuning kitu ka tempona. Eta perhiasan oge meuni reuncum kitu geuningan ayeuna mah dina awak teh. Ceuk Bijuah nanya ka Bikemi. Bari mancong kana awakna Bikemi anu mangreuncum ayeuna mah awakna teh ku perhiasan. Meuni teh sirikna dipake kabeh atuh. Kongkorong, anting, gelang, malah kengge oge dipake. Jika wae lamun irungna Bikemi ditinik mah burung teu diantingan ku manehna. Kuring mah ngahaja we ka dieu Juah. Rek ieu mulangkeun duit anu ti heula teh. Nu kungsi nginjem ka ilaing. Rek tuluy ka pasar kami teh. Hayang ningalian kursi. Ceuk Bikemi. Heueuh nya syukur we kitu mah. Meuni gaya ieu laing make jeung rek palanya kursi sagala rupa kadayeuh Kemi. Keloba duit merenanya ayeuna mah laing teh. Ceuk Bijuah nanya deui ka Bikemi. Ari loba mah henteu Juah. Nya aya we saeutikna mah bubuhan kamari bapakna. Hasil tina jual beli tanahna jeung babaturanana kapanan. Jadinya aya leuwihna keur balanya kadayeuh mah. Teh mah Bikemi bisa deui nyaritana teh. Ngejarkeun teh Mang Digul karek hasil jual beli tanah cenah. Datara ka mamana sapopoe oge Mang Digul mah aya we di imah. Kutan teh kitu nya Kemi.
Syukur we atuh ari ilaing ayeuna geus aya kamajuan mah. Kurang milu atoh kadengena. Ceuk biju nya ju da nanaon oge geuningan ari geus waktuna mah. Teu burung we. Tak ieu duit anu kamari teh nya anu nginjem 500 perak ka ilaing. Kukuring dileuwihan 300. Jadi 800 ju Ceuk Bikemi bari ngasongkeun duit ka biju atuh biju meni colohok nganyok kitu teh. Meni gede-gede teuing leuwihna Kemi. Padahal makeun bae atuh ulah dileuwihan sagala rupa. Keun bae ju meureun ieu teh geus milik ilaing. Sok we keur ilaing. Tong sok loba pikiran anu naon teh. Tak kitu we nya. Kami mari tuluy ka pasar heula ieu teh. Temang Bikemi bari cengkat tina diukna. Heueuh nya juga atuh bisi rek ka pasar heula mah. Nuhun nya duitna nya Kemi. Ku kami ditarima. Nya ju Ayo nya. Ceuk Bikemi bari ngaleos cidinya. Rek ngadon tuluy muru ka pasar. Nya teu mimiti poe harita baraya. Kahirupan Mang Digul jeung Bikemi jauh pisan jeung anu baheula mah. Ayeuna imahna oge geus diganti ku tembok. Jadi weweg wangunanana teh. Atuh disatukankeun imah nu tadina ngan 2 siki teh boga hayam. Ayeuna mah nembe ka 10 nah. Atuh sapi nu tadina teu boga oge jadi boga ayeuna mah. Pon kitu deui ingonan anu sejena anu dipikaresep ku Mang Digul kabeh ge dibeuli. Tatangga anu dareukeut ti imahna ayeuna mah teu sirikna rabul da datang ka imah. Kudu rek ngarinyeum duit jeung ngarecolok beas cenah ka Bikemi. Malah mah geus jadi sabeuwir hiji ayeuna mah di lemur Cigintung teh. Yen Mang Digul jeung Bikemi anu tadina hirupna lara masakat teh ayeuna mah geus jadi juragan gede cenah. Hirupna ngahanang-ngahaning. Bro di juru, bro di panto. Alayah di tengah imah. Loba ketan, loba keton. Loba pare guncir leuit. Loba-lobak nu teu kalabok teh istunding lain bohongan. Malah mah nu tadina teu wawuh oge. Jelema teh ka Mang Digul jeung Bikemi ayeuna mah ngarakuna teh dulur majarkeun teh cenah. Aya oge nu nyebutna teh uwah cenah. Atau mun teu kitu kapi paman jeung kapi bibi. Maklum mung sifat jalma mah. Lamun nenyo kahirupanana batur geus beuntak sok pada ngaku kabeh oge. Beda jeung waktu kahayaan keur teu boga mah. Sakapeung dulur oge kapanan embung diaku dulur ai urangna sangsara mah. Atuh martala anu tadina Rudin oge dengan syukur eta deui baju teh. Ayeuna mah gini. Malah mun ka mamana teh sirikna mamake wae sapatu. Arek mani we hungkul di bukana teh. Duit teu oleh merekis. Aya wae dina sakuna. Sabab ku Bikemi sok tara kakok ari mere teh deui. Ujarkeun teh mempengker aya we cenah. Mang Digul jeung Bikemi tiap malam Salasa jeung Jumaah mahena sok rutin arasup pagoahna. Malah ayeuna mah ngahaja ngieun rohangan khusus keur sakalieun ari maranehna nyuguh ka siluman beurit. Koncina sok dicepengan ku Mang Digul. Jeung tiap genep bulan sakali ku siluman beurit Mang Digul jeung Bikemi sok dikiriman pare anu ditundana teh eta pare dina leuit imahna Mang Digul anu aya di satukangeun imah. Ganting kumaha mawana eta beurit. Nyawa-nyawa loba we pare anu aya dina jero leuitna Mang Digul teh.
sajabana ti duit jeung perhiasan ayeuna mah Mang Digul oge teu kurang ku pare. Malah Mang Digul ngahaja neang pagawe nu keur digarawe di imahna urah moekeun pare jeung ngurus sakabeh iingonan manehna. Aya we meureunan 5an wae mah nu digarawe di imahna Mang Digul teh. Tapi mungguhing sifat ninggal mah baraya sok tara anger dina hiji martabat jeung pamandegan, sok rajeun beunang ku wah gingsir. Pon kitu deui harita oge anu karanapan ku Mang Digul jeung Bikemi. Maranehna duaan nu tadina mah biasa-biasa wae jalmana teh, berehan kasasama jeung sok akur jeung batur. Ari kulila-lila mah jadi wah adat. Lamun nanaon sok haok pelotot hampang leungeun, atuh lamun aya jalaman sok ngarenjem duit ka Bikemi, lamun kaparangan can bisa mayar ku Bikemi sok rahajeun dicarekan beak karep lak-lak dasar. Bajeng sakapeung mah sok main leungeun, rasa maneh loba dunya jeung rasa maneh boga gunung pananggehan. Nyatana siluman beurit teh jadi kasasaha teh anggapna remeh we. Mun kitu deui Mang Digul sarwana manehna oge geus puguh martala mah anu memang pasipatanna geus kitu ti tatadina. Leuwih ungah adat jeung umaing jalmana barangasan sahaok kadua gaplok. Ari Aki Samid nu tadina cicing di imahna sorangan teh ayeuna mah cicingna di imahna Mang Digul. Jadi jalma kapercayaan Mang Digul. Jadi lamun aya naon teh Aki Samid heula anu disinghareupeun ka hareup. Sajabana ti kitu Mang Digul oge ayeuna mah ngabogaan centeng-centeng anu salawasna patuh jeung satia ka manehna. Sabab kabeungharna Mang Digul teh ayeuna mah geus lain bejana deui. Istuning bener beungharna teh. Malah di lembur Cigintung mah bisa kawilang jalma nu pangjegudna. Nu bisa mapakan kabeungharna Mang Digul. Jadi sagarupa kahayangna teh bisa kacumponan sabab kulobana duit. Pon kitu deui kahayangna nu jadi anak pamajikanana nu dipungpang hiji oge. Istuning ditudunan sagarupana atuh martala hirupna teh ngan sakur hurah-hurah wae jeung nu jadi batur-baturna. Malah geus babarakali oge gonta-ganti wae awewe eta budak teh. Bajeng dikawin mah henteu, tapi teu burung we ka martala mah awe teh daraekeun ngalayanan sabab anu ditenyona duit meureunan. Dina hiji poe martala Mang Digul jeung Aki Samid keur araya ditepas hareup imahna Mang Digul. Betiluan katenyo keur dariuk dina kursi jeung ngarenum cai kopi anu geus ngajalagrag dina luhureun meja. Lila kadenge suara Aki Samid anu nyarita ka martala nu keur diuk dihareupeun manehna. Para Sunda mung sakih heula hancagarapan dongeng ti Mang dina jajar cariyos muja kaberit bagian anu katujuh. Insyaallah dina bagian anu kadalapana ku Mang Sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mang nyuhun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeun dongengna. Mang ngahaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana.
Mang pamit ti sadayana. Wilujeng kantun per mil.